Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Muhammad Ilyas Jakaria di kelas 11 IPS 4. Di dia simkuring bade ngabacakeun diantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para wargi sadaya anu ku simkuring dipika hormat. Lakung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Teu hilap sholawat sinareng salam hayu urang panjatkeun puji ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna sarta urang salaku umatna. Simkuring ngadeg di dieu taya lain nyaeta bade ngadugikeun tema nyaeta bahaya-bahaya ngarokok. Sapertos ibu sarta rencangan sadaya, mun nu namina rokok tos teu asing deui di golongan barudak sakola sapantaran urang. Tapi ayeuna mah ti mimiti barudak sakola anu ngangge saragam bodas beureum bodas biru tos hampir sadaya nyobian nu namina rokok. Kabiasaan para pelajar ngarokok teh lantaran karayu ku rerencanganna sarta kasalahpahaman mun rokok tiasa ngajadikeun diri urang leuwih tenang, tapi eta teh salah. Rokok tiasa nenangkeun urang tapi saukur sasaat. Ari bahayana mah bakal karaos salilana. Bahayana rokok teh diantarana resiko kanker paru-paru, jantung, impotensi, jeung sajabana. Jalmi nu sok ngarokok sami sareng ngasupkeun racun kana awak sorangan. Mun kasarna mah nu ngarokok teh sami sareng bunuh diri sacara laun-laun. Jalmi anu ngarokok oge sami sareng ngaduruk artos. Komo pelajar mah sami sareng ngaduruk artos kolot. Urang anu tos banting tulang milarian artos kangge ngabelaan urang. Rerencangan kusadaya anu teu acan nyobian rokok kade ulah cobi-cobi ngarokok lantaran bahan rokok teh seueur pisan sareng nimbulkeun resiko anu berat sampai ngakibatkeun maot ku bahayana bako teh. Dupi mung sakitu ku nu tiasa ku simkuring didugikeun, hapunten bilih aya kasalahan margi kasampurnaan mah datangna ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun kasalahan mah datang ti diri abdi nyalira. Mugi-mugi biantara anu kusimkuring ditepikeun teh bisa mangpaat kangge urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.